Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kanca mitra baraya di mana wae ayana. Nyanggakeun pidangan. Carita budak teuneu. Bagian kedua. Dina judul nandonkeun baju. Wilujeng ngadangukeun. Geus jadi kabiasaan. Samangsa-mangsa neut hudang. Si Warji sok tuluy ka cai. Mandi, balik ti cai, terus ka dapur ngadon si Duru bari ngasur-ngasur seuneu. Ngadaguan sangu asak. Tapi ti sabarang ambu Warji gering. Geus sababaraha poe tara nyangu isuk-isuk lantaran teu aya sangueunana. Si Warji pohara ngarasa kalumaneunana nenjo dapurna cameok ti iseun. Teu ngadenge-denge seeng nyengsreng kawasasari. Kusabab eta pok manehna nanya ka indungna, "Mak, teh lain rek nitah kuring teh ka warung Ma Ijem meuli beas?" "Ih, lain rek meuli, rek nganjuk, sugan dibere," jawab indungna. "Naha emak make nganjuk? Apan carek emak teu hade kacida jalma nu sok unjak anyuk teh lain?" "Nya bener teu hade teh mah. Tapi ayeuna mah kapaksa sabab taya keur meulina," ceuk indungna bari ngalimba. "Ah, keun bae mak, tong unjak anyuk teuing. Sangu nu kamari teh bae sepankeun deui. Keun bae haseum-haseum oge lumayan," ceuk si Warji. "Ih, sangu nu geus haseum mah sok jadi kasakit. Mending nganyuk bae beasna sabatok mah ka warung. Engke oge ari geus boga duit mau burung dibayar," ceuk indungna. Si Warji reos indit ka warung bari mawa boboko leutik keur wadah beas. Demi tukang warung anu rek dianjukan teh jalma pohara cecelna jeung koret deui. Cadu kana tutulung tarapisan ibadah ka papada kaula anu diingetkeun ku manehanana salilana ngan tina perkara kauntungan bae. Tapi sanajan ambu Ijem sakitu cecelna, jelema teh teu burung rabul bae barang beuli ka manehanana lantaran ngawarungna taya musuh. Kawuh serewel bisa nyarita, bisa ngolo-ngolo nu barang beuli. Jaba ti kitu teh kuat sumpah deui. Upama daganganana aya nu nyebutkeun mahal teuing, manehna sok tara inggis sumpah kieu. "Daek mendu, daek busung, daek dibentar gelap. Ieu teh pameulieunana oge mahal."
Ambu Ijem geus apaleun pisan ka sakur nu sok ngalanggan barang beuli ka manehna. Komo ka Ambu Warji jeung ka si Warji mah pohara lomana. Bubuhan tatangga jeung sok remen tutah-titah deui. Tah, si Jalung kakara kajeueung. Cek Ambu Ijem ka si Warji. Nah kamana lu? Bet geus sababaraha poe taya tembong-tembong balanja ka dieu. Ih, apan indung kuring teh gering? Cek si Warji. Atuh paingan geus sababaraha poe taya embol-embol datang mayar hutang balanjaan ka dieu. Cek Ambu Ijem bari semuhan deui. Ari elu ayeuna ka dieu teh dititah mayar hutang. Ih, lain dititah mayar hutang, tapi dititah nganjuk beas sabatok. Piraha ngahayuh bae. Ari naurna can sapeser-peser acan. Cek Ambu Ijem. Engke oge ari mak geus cager sarta geus bisa deui kuli moal burung dibayar. Omong si Warji. Moal dibere nganjuk deui ari tacan ngalunasan hutang nu ti heula mah. Naha sabaraha hutang indung kuring teh? Cek si Warji ka Ambu Ijem. Ih, gede. Hutang beas 5 benggol. Hutang sambeleun 2 sen. Jadi 14 sen sapeser. Cek Ambu Ijem. Si Warji ngahuleng ngadenge omong Ambu Ijem kitu teh. Dina hatena pohara ngeneseunana. Peda kakara oge boga hutang sakitu geus teu dibere nganjuk deui. Padahal cantang tu teu dibayar. Mbi, atuh ari sieun teu dibayar mah ieu bae baju kuring tandona. Cek si Warji. Baju tandona? Cek Ambu Ijem bari neuteup kana baju si Warji. Baju kitu mah moal sabaraha hargana? Ti mana lu menang baju kitu? Paparin juragan lurah kamari lungsuran Asep Onon. Beli bae atuh ku embe satalen nya. Lumayan sugan mejieuna keur si Utun. Ceuk Ambu Ijem. Moal dijual kurang hade ngajual barang pamere mah pamali mun ditarima keur tandon mah nya ditandonkeun bae. Ceuk si Warji. Heung bae rek ditandonkeun oge. Tapi lamun dina jero saminggu hutangna can dibayar keneh bae, eta baju kapimiliku embi nya. Ceuk Ambu Ijem. Kitu nya kitu.
Cek si Warji. Kadieukeun atuh bobokona urang geus beas. Pake lalaan bajuna. Cek Ambu Ijem. Si Warji tuluy ngalaan bajuna, sok dibikeun ka tukang warung. Tapi ke urang sina diajaran heula ku si Utun. Cek Ambu Ijem bari tuluy nyelukan anakna. Utun! Utun! Cigi ajaran baju. Si Utun norojol ti dapur bari nyerengeh semu atoh. Naon mo? Baru baju. Heeh. Ieu baju. Ajaran. Cek indungna. Tuluy bajuna ku si Utun diajaran. Uluh. Mojona pisan mak. Tapi nah, bet jiga baju Asep Onon. Nya, lungsuran Asep Onon dibikeun ka si Warji. Ku si Warji ditandonkeun keur mayar hutang beas ka urang. Cek indungna. Oh, bohong mak. Piraku teuing Asep Onon mere lungsuran ka si Warji. Mun rek mere oge ka kuring, da kuring sobatna. Teu nyaho teuing. Cek indungna. Boa, menang maling ieu mah mak. Si Warji dina hatena sirikna teu ngajerit bahwa ningku ngenes ngadenge omongan si Utun kitu teh. Aha kabina-bina teuing si laing ngahina ka dewek Utun. Cek si Warji bari nyusutan Cipanon. Atuh danya piraku bae Asep Onon barang bere ka si laing. Cek si Utun bari seuri. Keun bae masing beurang maling oge. Cek Ambu Ijem. Da urang mah narima tandem ti si Warji. Kumaha nama mangsa bodoh si Warji bae. Ngomongna kitu teh bari nyodorkeun boboko nu beunang ngeusian ku beas sabatok ka si Warji. Sanggeus nampanan boboko, si Warji tuluy balik sarta dina hatena pohara ngageremetna ngenes kusabab dihina di ngangaranan maling baju. Hanya ka aing dicarek leuhut. Cek dina hatena. Da tamun tacan diwalah ku aing mah eta umat teh moal woleh ngahina, moal woleh ngagoda kana hate aing. Paingan cek paribasa uyah mah tara tees kaluhur. Indungna nurus tunjung, anakna oge pikas sempleun.
barang si Warji datang ka imahna, indungna kageteun pisan. Reh si Warji awakna buligir jeung panonna rambisak. Kunaon si Teh Warji make ceurik jeung nah bubuligiran dikamanahakeun baju sia, ditanodkeun kana hutang. Mak, ditanonkeun kana hutang. Cek si Warji bari dumareuda. Ditanonkeun kumaha? Cek indungna semu heran. Lamun mak teu mayar hutang dina jero saminggu, baju kuring lapur. Nah, abong-abong kanu malaraat. Pila kadar nganyuk behasa batok. Nepi kak teu dipercaya. Tapi nya dalah dikumaha. Da geus kieu nya permilikan. Ceuk Ambu Warji bari bijilan Cipanon. Hanca. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.